model anu kumaha? Loba, sok dipilih. Nu yuk. Oleh model nu lain deui, Wak. Ayo. Nu yuk. Geuning ieu mah somplak, Wak. Bisa jeung eta mah dibere murah. Teu deui, Wak. Her, aya deui model nu lain. Tenang, masih aya. Yo, model nu terakhir. Hargana sabaraha, Wak? Eta 600.000. Aya jam nu kieu bae 600.000. 6.000 meureun, Wak. 6.000 emang nalokasin. Geus lah, teu jadi. Kopek teh, kudu ngabarayakeun bae. Dikira teh meuli, ari kitu teh jadi. Jam. Mudah-mudahan baik titik ukur benang. Pas. Kurang ada setik ruh, kandinya temanuk. Eta manuk mah benang gerai namanya ho. Opek itu benang ruh. Ngopi heula ah, ngarah tembakan gitu. Jam. Kang, jualan naon? Jualan jam. Jam naon, Kang? Jam tangan, jam dinding, jam hadiah di mana? Atuh lain diajak mang si jam hadina. Berat ngegenungnya. Agek meli teu jamna. Ek 2 TKB. Mumpung murah meriah. Her Kang, nyelu jam na hiji. Nu mana? Nu ieu bae, Mang. Aduh lah nu ieu mah, nu pribadi. Geus kajin, Mang, aing hayang nu eta. Teu bisa. Geus ngomong bayar teu boga duit mah. Mang, aing mah duit mah ngayah, tah. Atuh agek meuli mah pada ulah nu ieu. Aduh, ieu jam mah cukup teuing nya. Ih, Erik teu, lain kalah guru nyam geurenyem. Mang, aing mah teu jadi meuli jam na ge. Tapi aya dulu urang kamar ngeborong jam. Nu mana? Jam mana nu mana? Tuh, gimana, Mang? Oh, nu eta. Awewe teh lalaki eta na. Awewe, Mang. Gelis teu awewe na. Gulis mah gulis, aning janda. Ih, ini ngomongna kitu. Ngece tanah. Tuh, Mang. Lalu kahina, Kiki ge juara puisi sekecamatan. Urang, Mang. Bisa ditu samper dulu urang mumpung aya di imah. Nya tuh, atuh nuhun. Nya, Mang. Pok yang di jahilan sia teh. Baru ika bolong ngejam. Nabi, jula-jula, baru kembali jam. Ngomong, bisu tanah. Iya nasaha, nu di mana? Rek aya perlu naon? Sim touring, penjual jam. Anu tiba di wetan, badai ka kulon. Terus apa hak dieuna?
nawarkan jam. Tadi di situ panggil jeung dulura si Bibi. Cenah si Bibi erek ngaborong ngejam. Dulu saha, ayah aing mah teu boga dulu. Teh nu gendut, dia kebo teh. Saha sih nu gendut? Perasaan aing teu boga dulu nu gendut. Salah alamat nu mah. Teu, aya ditunjukkeun anak ka dieu. Pira aku si gendut ngabobodo. Atuh da aing mah teu boga dulu nu gendut. Coba diinget-inget. Dulu si Bibi sabae. Aing mah teu boga dulu mah. Si Mang masalah alamat meureun. Sekali ditunjuk ya. Teu bisa, kudu meuli. Geuning si Mang maksa. Indit teh, nanti indit dibabuk ya ku suluk. Aduh, ini si Bibi temenan. Indit teh ya, nanti indit dibabuk ya. Ampun deh, ampun. Kopi teh yang dibawa ke si gendut. Ayang ngopi, teu buka duit. Jual basuan kurung manuk. Jual be lumayan yang beli kopi. Tadi heula. Nah, Jo. Tadi heula engke perlu. Perlunya asik. Aya naon, Jo? Jika nu serius pisan. Aing boga manuk mahal dibeli teu. Manuk naon eta na, Jo? Geuning suaraan, Jo. Karena naga manuk mahal rip. Asana naga hari-hari tertentu. Hari naon bae, Jo? Di Senin sampai ke Sabtu. Minggu mah pre. Tere. Eta na manuk teh budak sakola, Jo. Geus ulang orang nyoba age beuli bisi ngapilan ku setom. Atuh da ayeuna mah teu boga duit, Jo. Bisnya ayeuna boga duit teh sabaraha? Ayeuna mumpung keur butuh. Yang ngopi. Emang eta manukna harga sabaraha, Jo? Jujur bae Rip, lamun ka jama batur mah 400.000. Ngan berhubung ka jama dewek. Sok nya boga duit teh sabaraha? Aing boga duit 100.000, Jo. Kajen Rip, adio. Semoga betah manukna jeung dunuan nu anyar. Jo, nuhun. Rip. Kuang bisniskeun jual ke tukang jam 400.000 kan untung 300.000. Lumayan. Aduh. Cok, nah Cok. Aduh. Nah sukuna Cok. Aing 3 truk tong nabrak kusen. Pirang ku 3 truk sampai bareng gitu Cok. Sekarang ulah nyoba ye, kadi itu panjangan ke tukang urut pun naon. Ya anakan di Cok, bandi blok urang mau tukang urut. Saya kadi itu nyangan di Bokandi, kadi menang tukang urutna. Namun menang tukang urut anu kadaluarsa kumaha Cok? Nyonyok pisan, saya kadi itu nyangan. Sing kaburu tanpa bareng suku cucuna. Atuh. Aduh. Wah, pesen kopi hiji. Ek bayar teh nganjuk. Atuh bayar lah, aing boga duit ladang kurung manuk. Atuh, rek kopi naon? Biasa kopi dong, ketulah hidung teh. Kagak tungguan. Ya ulah ka jero, bising dagangan aing beak. Itu, blokmu tadi teh. Sek beli jam tuh. Haruh, panggih deui, pugu aing teu jadi meuli jamna. Bisa ke, beli hiji mau nama. Geuning si Mang aya jualan maksa sih. Atuh udah nyanena, pada itu nyatanya bae mulian tuh. Bohongan aya jualan mahal pisan. Geus Mang kede doh, aing eta ditula. Budak teh, niat tuh si beli jam teh. Pusing bapak mah.
Rip, mau naonnya neh? Iya Tom, aing geus meuli manuk mahal. Kisah Rip meuli nak. Si Jukung Tom. Nang meuli sabaraha Rip? Murah Tom, bukan 100.000. Ini ngeusuaraan Rip. Pugu harana ke manuk mahal. Beli bae Rip ku aing 150. Ulah, kuanyek dijual ke tukang jam 400.000, lumayan batu 300.000. Tukang jam nu make kacamata. Gini nyahoan Tom. Nyanyaho lah, tadi aing pajelo di ditu nawaran jam ke aing. Sampeurem Tom. Gak kuang dibayar persenan. Oh, 6. Tisuk jualan laku-laku. Kiriana nu nawar. Dak letik. Jadi pisan. Terus sekali napang isi gendut. Dibobodo pisan. Emang jualan mah kudu sabar. Lam tu sabar mah beteng lapar. Tah, tadi mah tukang jam tadi ditu Rep. Ya Allah, Tom. Itu jigana teh. Sampai ke 6. Tarif jam mana? Si Mang panggil deui Mang, kumaha Mang? Jamna laku. Laku-laku endasmu. Igna ka dia, ega bobodo dia aing. Terusnya budak letik, jadi tuh meli jamna. Agerit tawarkeun, jamana geus naot bae. Mang, jadi kieu. Urang boga manuk alus. Manuk naon? Arana mah manuk mahal, Mang. Mahal sakumaha sih hargana? Kuduna mah 500, Mang. Berhubung sesama pedagang geus urang mah 400.000 bae. Segitu mah murah, malan kena jam. Nyari murah mah beuli age Mang, yo. Keheula eta manuk kelebihan naon? Kalebihanana kasadana Senin sampai Sabtu Mang. Minggu libur. Aduh, nyari gitu mah manukna halus. Yang geus, ari kitu mah ku yang dibeli. Geus wa beuli bae pung hargana murah. Geus cing dak letik bang ngajedog nyaon-naon. Bisa gedut, ku yang dibeli nya duitna 300. Kan hargana 400 Mang. Aing ayana 300 duit, ari erek mah yo. Kan 400 Mang. Ari teu nya karuan Ih. denongan deui. Hop yo, aduh. Geus jadi 300. Mang, ari geus deal teh enggeus, duitna ulah dendongan deui. Siapa lagi meli jam teu jadi-jadi. Geus Mang ho, ek balik heula. Oh, Tong nya beges. itu. Aduh, ieu manuk naon sih mong disimbutan kieu? Gini nu suaraan. Oh, itu poe Minggu. Berarti ieu manuk kisu kan kesadana poe Senin. Tapi aing penasaran ieu manuk bentukna kaos kumaha. Buka heula ah, aing penasaran. Sugan me ieu manuk jangjangna 3, buntutna cagak. Belan di si manuk dah. Gini lu naon-naonan. Kupik teng di bobodo ku si gendut. Awas ya gendut, mun panggih di koin kempesan. Kopi menang, duit menang. Wow. Semua rep gampang tinggal di bobodo wae. Yo, kopi sarkon. Si ada teuing dek. Enggak si sarkon. Kakang ubah zaman ukur ngaya duit rep. Tom, aing mah heudang nih. Kipasan ku duit Rip. Siap. Rep, siapa udah buka duit tadi? Alhamdulillah Jo, rezeki mah teu ka mana. Duitnya ini nena, buang ngentit keropak. Enak saja. Duit ladang ngejual manuk Jo. Di si Tom dihidan ku duit mah. Aduh. Manuk nun dek. Atuh manuk nu tadi nu nang melitinya neh.
Gini bisa jual mahal. Kapan mau manuk kan, Rip? Masa bodoh, yang penting jadi duit, Jo. Cie, ada yang kepanasan nih. Bisa ya, Tom. Aja dong. Isi Tom, dikeberan ku duit mah tuh. Enak, Rep. Kambingnya Jo. Jo, udah pulang dong. Tom, ke warung pesan non bayar aja. Oke. Aduh, ulah tuh ini jamarin mulai duitnya. Si Etung gening tidak datang sih, lila pisan. Aduh. Buat si Etung teh kalah ulin. Aduh. Tarif kopina. Oh, Tom. Tah, jajan mana? Oh, mohon. Rep, duit nantinya neh. Tenang, Tom. Iya. Panan aing teh disuruh nyangan tukang urut ku cuci aing teh. Rep, aing Nah. aya perlu lah. Luna, Aing disuruh nyangan tukang urut. tuang urut yang sah, Tom. Udah naik, Tom. Pertama nyane ngabobodo jam itu meli hantu. Kedua, tak jelek kau manukan. Manuk nakan dia, Mang. Manuk na lepas tanah, Mang. Lepas, memang kau manukan. Nyane ngajual manuk dengan jual kandang. Kasih. Action. Siapa cara ngasih suri? Baru yang sebelumnya apa nyanyi? Jika sana ta dua ringil banget. Cara ngasih suri. Mang, jadi jadi mau juga Pokemon. Pokemon ada Pokemon. Gila, itu manuk kelebihan. Ay kaburu kagu bumandan. Jadi, ang buka duitnya 300, ada rek menyu. Kan 400, Mang. Hari tahunnya Ya Allah. Kuapa ini? berarti yung manuk isukan po Senin kasadana. Sekarang ulah nyonya bae kadit. Tong mulai seri tong. Ngang anakan di Cok, pan di blok urang mau. Sini kita teh kalah. Sorry. Ngang anakan di Cok, pan di blok urang mah tukang urut.